Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana dugi ka sasih Ramadan. Di awal sasih ieu aya pangbubungah kanggo umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabungah ieu nu didugikeun ku sahabat Umar bin Khattab wa an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi alaihi salatu wasallam wassalamu anahu qala idas taikodo ahadukum min naumihi fasyafi syahri Ramadan. Saur Rasul, idas taikodo di mana-mana nyaring, berarti yami teh nuju kulem, tuluy nyaring gugah min naumihi dina sarena fi syahri Ramadan dina bulan Ramadan. Ayeuna alhamdulillah urang aya di bulan Ramadan, awal Ramadan. Wa taharroka jeung usak-usik bahasa Inggrisna namun nguliat meureun nya. Nukur sare mah nguliat. Nyaring hudang kulasa kulisik. Pipirosihi dina amparanana, dina tempat sare teh beul kulisik, da teu langsung hudang nya. Nah, kulisik. Nah, wataqolaba bolak-balik. Non bolak-balik teh mah. Anu ngulisik teh. Wataqolaba jeung bolak-balik min janibin ila janibin. Tikatuhu kabelah kenca heula teu langsung hudang teh. Nya, leres teu? Nah, geus kumaha bae ilaharna keur sare. Nyaring tuluy ngulisik bolak-balik ngenca ngatuhu yaqulu ngandika lahu pikeun eta jalma saha malakun kum hudang ceuk malaikat teh kitu kadang henteu ka urang ngalamun kadang mau sasah urang ceuk malaikat teh kum hudang suarana lain kana cepil tapi suarana kana rohani urang. Karena jiwa urang ku malaikat teh gugah ari pas teh urang jadi tengah mah dihudangkeun teh hudang barakallahu fika Allah geus mere berkah ka anjeun ceuk malaikat teh hiji tah wa rahimakallah jeung Gusti Allah mikanyaah ka anjeun kira-kira lamun dibehudangkeun aya nu mere THR hudang teu kira-kira ya Pak Jun udang mah aya mere THR. Nah bahasa urangna mah kitu malaikat ngagugahkeun ka urang teh aya nu mere THR Gusti Allah hudang urang teh alhamdulillah. Fa iza qoma mangka di mana-mana gugah eta jalma biniati sholati gugahna hudangna arek salat. Rek salat tah hudang teh peuting teh udang peuting di peuting Ramadan biniati sholati ringata arek salat wa yad'u tuluy eta ngadoa lahu wa yad'u jeung ngadoakeun lahu ka eta jalma naon alpirosu tempat sare urang nu dipake sare ku urang teh mun urang tos kulem tuluy gugah narek salat eta amparan anggel bantal kasur kabeh nyarita jeung ngadoakeun kieu ngadoakeun teh wa yaqulu jeung ngandika eta amparan Allahumma a'tihil pirosal marfu'ah Gusti muga-muga ieu jalma nu hudang ayeuna dina peuting Ramadan teh dibere tempat amparan anu luhur lain kasur dunia deui kasur amin ji tuh hudang wa idza labisa di mana-mana geus hudang kacai make baju
atawa make baju wa idala bisa di mana-mana make baju ya jalma wa idala bisa di mana maka make jalma saubahu kana bajuna eta jalma wa yad'u jeung yad'u ngadoakeun lahu ka jalma no asaubu baju nu dipake ku urang rek acukna rek mukenahna nu dipake eta teh ngadoakeun ka eta jalma wa yaqulu Allahumma atihi min hilalil jannah Gusti muga-muga ieu jalma teh dibere papae surga amin. Tuh kabeh ngadoakeun. 2 3 wa idala bisa nalaihi di mana-mana turun tina tempat papaturon urang punya dina paturon turun nganggo sendal reka naon tah reka cai berarti nah nganggo sendal tada'u eta sendal teh ngadoakeun lahu kasal tad'u maka bakal ngadoakeun lahu ka eta jalma naonna lahu 2 sendal na ari ibu urang make sendal sabelah saduanana sim kuring mah make sendal teh kenca sabelah akur teh mama nah aya nu katuh kabeh aya dianggo ta sendal teh reka cai bunya wa taqulani ngandika ngucapna ngadoana sendal ka urang Allahumma sabit qadamaihi ala sirati ceuk sendal teh Gusti muga-muga ieu bi anu apa bi anu geus bi anu bae bi anu sing ditetepkeun nalika lempang ngalewatan siratal mustaqim teh sing salamet amin amin ya rabbal alamin. Wa ida tanawala tuluy di mana nyandak al ina kana wadah nu aya hareupeun ibu teh haus udang teh ceng kana wadah ya da'u lahu al ina eta wadah anu wadah anu dipake ku urang teh ngadoakeun ka eta jalma wa yaqulu Allahumma a'tihi min aqwabil jannah Gusti muga-muga eta jalma dibere cangkir wadah inuman di surgana Gusti Allah ceuk wadah nu dipake hudang dipake ibadah ka Gusti Allah tah wa ida tawadoa wudu akhirna mah nya ngaleueut entos semuanya udang gugah teh ngaleueut tuluy kacai wudu wa ida tawadoa di mana-mana wudu eta jalma nu gugah ya da'u lahul ma'u eta cai nu dipake wudu ku urang ngadoakeun ka urang teh kabeh ya Allah ya Rabbi ya Karim wa yaqulu jeung dikacai Allahumma tahhirhu minadunhu bi Gusti ieu bi anu teh geus udang peuting subuh teh sendal dipake geus nginum seger tuluy wudu atawa wudu heula tuluy nginum nah cai ngadoakeun muga-muga ieu jalma nu hudang dina peutingan Ramadan dibersihkeun ku Gusti Allah tina dosa aya nu teu boga dosa aya teu ngandel mun teu boga dosa teh urang mah abong kene urang nya mah nya garetek teu aya dosa teh pasti bae lamun teu disamper aya nu nyamper pidosaeun mah nah ku Gusti Allah cai nu dipake wudu ku jalma nu puasa mah cai na ge ngadoakeun Gusti ieu jalma sing bersihkeun tina dosa amin amin ya rabbal alamin tuluy geus weres wudu teh wa idza qoma ila sholati wudu geus tuluy salat naon tahajud salat naon hajat salat sunah mutlak kumaha karep aya nu tahajud aya nu hajat aya geus macam-macam salat mah hudang peuting salat wa idza qoma ila sholati yad'u lahul baitu eta nalika urang salat hudang ngalaksanakeun salat usolli sunatal tahajudi usolli sunatal hajati usolli sunatan lillahi ta'ala terserah salat naon penting urang hudang ti penting maka ngadoakeun non al baitu imah nu dipake ku urang boga imah tak boga gedong sebenarnya imah urang boga imah tak boga pila sebenarnya urang mah pilana pilamieun ibunya
lain pila nu bener tah bumi nu dianggo ku urang ngadoakeun wa yaqulu jeung dikaeta albet teh Allahumma dun Gusti wasi muga Gusti ngajembarkeun ceuk eta imah teh ngajembarkeun naon qabrohu pepeujeuh di dunya mangan sakitu-kituna kamarna teh pupeujeuh engke di jero kubur masing dilegakeun kuburanna amin amin ya Allah ya Rabbal alamin hiji kadua wa nawir buga-buga ngahurungkeun mere cahaya Gusti haprotahu kana lobang urang apa lobang teh Ibu lain lobang cai lain kuburan urang teh dicangkredongkeun saawakeun urang tah nu dicangkredongkeun saawakeun urang teh dibere cahaya ku Gusti Allah jadi saang di mana geus saang bray kuburanna dilegakeun eta dicaangkeun nyala lega mah eleh moal ge memangnya sok ibu lamun ka Jogja naik geuningan terekel henteu kudu tuta-tuta henteu cicing mah nu leumpang teh naon Bu nu leumpang teh tarajena be nya teu kurang dia mah tarajena leumpang lip di mall nyebutnya teu kudu aduh geus cicing mecle urang teh maju tah siga kitu jaga ge Bu urang teh di naon dipinuhan kabungah ku Gusti Allah teh teu kudu capek tuangan datang sorangan nyebutnya dibuktikan zaman ayeuna delip perang delip punten seblak 2 bungkus padahal nyebutnya ada eta teu kudu rundas reno semuanya teu kudu meser cikur teu kudu meser cengek torojol assalamualaikum COD ceuk ieu teh nya nah kan ari COD nu kitu mah dibayar tah dibayar teu mau dibayar pasea mun teu dibayar teh mah nya iya ceuk nu ngiriman nyanggakeun ceuk anu narima ieu nyanggakeun artosna di dunia mah kitu tapi di akhirat mah COD na antara urang jeung Gusti Allah nu dilayanan ku malaikat ceuk malaikat teh COD henteu mah henteu kade engke teh langsung hareupeun naon nu dibutuhkeun gerantos hate teh geus aya hareupeun bari gratis eta ti mana gagentina di alam dunyana kudu gaduh amal tah geus modal di dunya na teh ngagentian COD jaga di akhirat ku kasolehan mun soleh lulus mun teu soleh mah tong boro ahra ager entesna Bu aya ge diasupkeun teh di penjara di neraka naudzubillahi min nah ceuk dina ieu katerangan numutkeun sahabat Umar bin Khattab nampi ti Rasulullah kaistimewaan jalmi anu eta jalmi di alam dunyana panggih jeung Ramadan dimumule Ramadan ku ibadah kuburan dilegakeun ku Gusti Allah nyebunya imah nu kurang di tempatan ayeuna masa kieu-kieuna ternyata eta imah teh ngadoakeun jadi legana di jero kubur cangkrendong urang dilegakeun dibere cahaya ku Gusti Allah wazid muga-muga nambahan Gusti wazid jeung muga nambahan rahmatuhu kana rahmat non rahmatuhu kana rahmatna Gusti Allah ka eta jalma muga Gusti nambahan rahmat ka eta jalma wayanduru jeung ningali sallallahu Gusti Allah taala nu maha luhur Gusti Allah ilaihi ka eta jalma anu pagaweanana kitu birahmati ku Allah ditingali ku paningali rahmatna Gusti Allah rahmaniyah di dunya di akhirat mah panggih jeung rahimiyah bakal diasupkeun ka tempat anu mulya amin wa yaqulu jeung ngandika inda doa dina nalika ngadoa Gusti Allah teh ngandika ka jalma nu ngadoa atas ibadah teh meureun tas salat teh mentan teh Ibu menta padahal mah teu menta ge dibere ku Gusti Allah teh ngan eta mata aduban sabab ngadoa teh diparentah ku Gusti Allah geus beres salat beres wiridan tuluy ngadoa wa yaqulu inda doa ya abdi ceuk Gusti Allah he hamba kaula ya abdi mingka doa anjeun boga doa
tapi wa minal ijabah kami nu boga ijabah ceuk Gusti Allah teh. Tuluy deui wa minka soal anjeun sok dibere menta barang penta kami nu nyubadanan wa minal anwal kami nu merekna. Tuluy deui wa minkal istighfar anjeun menta hampura Gusti menta hampura ceuk eta jalma dina ngado ceuk Gusti Allah kumaha jawabna wa minal gufron kami nu mere hampura. Nah anjeun tulis pagawean nu salah kami nu ngahapusna ceuk Gusti Allah teh. Alhamdulillah tah urang mau untung jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasida. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina sasi saum ayeuna urang sasarengan ngaderes pancakaki patula patali ibadah saum urang. Dina ibadah saum teh aya nu ngarusakna, aya anu ngagugurkeunana. Kusabab kitu urang jaga urang raksak ma yubtilus saum. Wayab tulu jeung batal naon asaumu puasa biridatin kusabab murtad. Ulah bae aya ucapan murtad, aya pagawean murtad, aya kayakinan anu murtad. Sabab eta bakal ngabatalkeun puasa. Puasana langsung batal sanajan urang kuat geus niatan ti peutingna aya wayah kieu murtad. Kumaha murtadna? Nyembah kasalian ti Gusti Allah. Ucapan-ucapan anu pampi murtadeun tah teu meunang. Hiji nu kaduana mun awewe masih keneh encan Aisyah wal haidu torojo teh aya tamu ti Ciberem. Terang tamu ti Ciberem. Peuting teh geus saur ibu teh. Bok alhamdulillah tah salat subuh aya anu naon? Aya tamu. Nah, batal. Kumaha ceuk ibu teh pan kuat? Batal. Kumaha lamun batal? Wayahna kudu buka ai batal mah. Nyebuhnya. Kajeun kuat ge sok tuangan pedah ulah di emper bumi. Pedah-pedah urang keur naon? Keur aya tamu, wah murak ini seblak teh dihareup, wanya ulah eta mah nyumput, maksudna mah ulah katempo ku batur. Bukti agama teh bere krusoh ka urang, mere karinganan ka urang. Sabenerna mah ibu secara ukuran usul fikih mah puasa teh madarat ka urang teh, ripuh. Rek teu nipu kumaha biasana dahar biasana nginum teu dahar teu nginum ceuk nafsu mah komo kagila-gila ripuhna teh. Nah kata rajang datang sanajan eta isi nuju head teh dina kayaan sehat tapi secara fisik eta teh kondisi keur ngurangan. Mata geuning teu kaopan lamun awewe keur head naik naon Bu? Lain naik darah nah naik tensi nah. Sensi nyebutnya. Nah, maka indah istama'a dororoni pa'alaikum bil ahob puasa madarat. Ieu ge madarat maka ditarhis dibere keringanan geus teu kudu puasa. Daripada puasa bari puyang paying, terang puyang paying. Diobrolkeun kabeh ti mimiti hudang sare nepi ka buka puasa encan buka puasa nama. Geus diobrolkeun kabeh bari muru kusunu lain muru kosono lain muru kusunu ieu mah lawan muru kusono mah mending namanya muru kusunu nu teu meunang mah. Nah eta jadi head teh ngabatalkeun puasa. Ibu-ibu mah geus kaliwat nyebutnya wa nipasu jeung nipas teh berarti getih nu tos ngalahirkeun. Kumaha wa wiladatun
wa biridatin wa haidin wa nipasin wa wiladatin kusabab ngalahirkeun ge ngabatalkeun puasa wa jununin jalma anu gelo ge batal puasangan ulah diturutan nu gelo malelempangan jaman naon tah teu make baju ulah diturutan ku urang walaulah dotan sok sanajan gelo na sakedeung aya kitu nu gelo sakedeung aya bu jalma teh anu ngan sajam 2 jam gelo teh namanya aya wa bi igmain wa sukarin ta'ada bihi ku igma mah pingsan batal teh bu sakalor terang sakalor bu nah bu sakalor tuluy wa sukarin ari wa sukarin teh mabok terang mabok ngahaja anu ta'ada bihi jadi lamun mabok ngahaja batal tapi lamun teu kahaja maka teu batal nya aya kitu teu kahaja aya arek nutugkeun sahur nginumna salah namanya eta jalma teh tarang nginum cai enteh nginumna cai herang wae 3 leutik tapi kagede teh beureunnan panon rada sepet rada sepet aduh tas sahur teh tunduh rada sepet rek nginum teh kalah nginum cai enteh surulu bu aya bu lain ku sabab enteh eta ngamabokeun sabenerna mah da diinum ku urang ngosok biasa mah teu mabok teu weureu ngan ku jalma nu tara mah kageteun beuteungna teh akhirna ku sabab kaget gara-gara nginum cai enteh na mah alus enteh anu hejo tanya bunya ngan ku sabab tara kana da bau cai entehna teh bunya cai obat mah akhirna ternyata langsung pingsan boro pokoknya mamabok tah eta mah teu batal da lain ngahaja geus punguh urang teh lamun naik mobil teh mabok kalah naik mobil tah kitu model gampangna kitu nya mah pan teu kaopan tukang mabok mah nya tong borora ti dieu ka Pangandaran puputeran ka karek ti dieu ka biawak bae ge mah geus pan kitu nya mah kitu berarti geus apal kalemahan jalma teu bisa naik mobil tapi lamun dibere mobil kolbak kumaha mah rada mending namanya loba angin ngan anggar bae nu tukang mabok mah henteu mabok di bewak di Kertajati mabok rada naik mobil gara-gara tara naik mobil komo di kurudungan dimukakeun ge nu tukang mabok mangger sim kuring ge keur leutik ka tukang mabok bu ngan ayeuna teu mabok sote gara-gara sering bolak-balik ka pondok naik mobilnya nah ayeuna henteu jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala intina mah kade ulah terjadi hal nu ngabatalkeun kana puasa komo deui urang ngahaja-haja ngabatalkeun ulah doraka ngahaja-haja batal puasa teh malah teu cukup di kodoan nu ngahaja batalna mah teu aya alasan tuluy puasana batal ulah teu cukup ngodoan sapoe sabab aya sanksi ku sabab ngahaja nah secara hukum nu sapoe eta bisa dikodoan tapi dina jihad amrun khorijiyuna teu bisa digentian jadi urang raksa urang jaga kulawarga urang murang kali nu diajar puasa tutugan keun mimitina sabendung sote engke nama nya sabendung nya engke nama akeun ada tadi diajar da sim kuring keur diajar sok puasa mah nepi ka akhirna puasa teh sabendung jadi tungguan jam teh mah teu jauh-jauh di jam jam 11 leuwih 50 alhamdulillah kedeung deui nya jam 12 alhamdulillah 3 menit deui aya pas teh der jam 12
leuwih 3 menit teh nya habak minum. Da keur diajar keneh, keur diajar budak ulah sote geus kolot kakarek diajar. Kurang ajar berarti tanya punya. Mun kakarek kecuali lamun aya udur nuju teu damang eta mah diajar deui kuatna nepi ka iraha. Aduh teu kuat nepi ka lohor ge meuni peurih kieu tah eta mah keur diajar sabab keur gering. Wah ulah maksakeun kajeun engke dikodoan namun geus jag atanapi dina pada akhirna dipin ya dina pada akhirna lamun teu kakodoan kumaha kitu. Bulan Ramadan mah umur teh aya keneh, ari bulan Sawal rek ngodoan puasa kamuru umurna teu. Nah, eta mah rek saha nu ngodoanana. Da jalmana teu aya kecuali lamun rek dikodoan teh ku kulawarga. Nah, ku ahli warisna. Kira-kira daek teu ahli waris narima kodo? Teu teh pan sing haruleng ibunya. Lamun narima non bagian mah pasti ungah, narima kodo maripuh. Nah, jadi maka sok dipidyahan eta alternatif dina hukum fikih. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah. Sim kuring arek ngad